Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur sadayana simkuring bade ngawanohkeun hiji tanaman pangan nyaeta sorghum. Ari sorghum teh eta kalebetkeun kana jenis biji-bijian sereal anu bentuk batangna luhur cara jagong. Bejana sorghum teh asalna ti daerah Afrika. Malah di negara eta mah sorghum teh dijadikeun makanan pokok. Cara pare lamun di urang mah. Sorghum oge kaasup tanaman anu serbaguna anu digunakeun keur bahan pangan, para ingon-ingon jeung bahan baku industri. Di Amerika, sorghum dikenal salaku bahan sirup. Oge bisa didamel jadi tipung cara gandum. Salian eta, sorghum anu jenis tertentu bisa dijadikeun bahan kangge ngadamel gula cara tiwu. Diperes, diarah caina, terus diolah jadi gula. Malah hasil penelitian sakumaha anu diuningakeun ku Badan Litbang Pertanian Kementerian Pertanian Indonesia, palapah atanapi batang sorghum bisa dijadikeun bahan keur ngadamel biotanol. Nah, diperas, diarah nirana, terus diolah, difermentasi. Ari biotanol teh nyaeta bahan bakar nabati anu jadi primadona salaku gaganti bahan bakar minyak. Sareng gas bumi anu hargina ayeuna beuki mahal. Kitu nya. Tah, mugi-mugi kapayuna sorghum ieu bisa jadi perhatian sadayana pihak, terutami pemerintah. Sareng bener-bener terus dikembangkeun demi kemajuan bangsa urang anu memang subur ku sumber daya alamna. Sehingga ketika sorghum mulai jadi primadona, kabeh dituna para petani bisa ngajadikeun sorghum salaku tatanen anu mere janji anu pasti keur kesejahteraan para petani Indonesia. Boh petani gede, boh petani leutikna. Amin, amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Mugi Gusti nang tayungan, mugi Gusti maparinan kaberkahan kasadayana para petani. Sakitu tisim kuring mugia katampi kalayan kasugeman. Sumardi Alif, Patani Alit anu nuju diajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.